Ulah ngomong salah kan ulah jaman teh apalin ieu. Saya maklum faktor usia menurut. Faktor usia. Saya teh para roho. Atuh nuhun ka Kang Yus garapan manek. Salun ketik spasi Kang Yus 224 kode 16. Wewe sedot si Popom. Naon ieu? Wewe sedot si Popom. Lain sedot. Dot. ID. Dot. Namanya mah dina versi pacaruman. Assalamualaikum. Adina Sius. Adina Sius kata. Adina Yusuf. Dedek Luruk cupu jeung hadir. Waduh. Panangan itu tuh diteleman ditolong terus kaluhur ka dieu. dedek masih cinta ya. Mai sabeuleuh. Ai sugan urang hilejeng keh. Dia nawar mah nawar nambahan ongkos. Apa? Ieu, apa AA teh keur nyanyi. Geng, Cicing ulah ngaganggu. Ieu. Isi ulung keneh, jadinya kahuluan. Bae ieu sampe kahulu.
Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita sebagai masyarakat harus irit ekonomi. Wah, hebat. Sambungan loba rokok mahal daripada yang udah minta ke batur mending dia dipesak. Wah. Guys, cici, ada dia ulah makan ngagaku nya. Ulah mau apa dia teh kacar lagu salu. Ayeuna cuang versi pop Sunda. Laguna teh sesuai jeung zaman ayeuna. Zaman edan. Dede joget. Hah? Jungkir lain joget. Dede main sama cara joget dia sok ngaos bae. Wah, judul alhamdulillah. Kebudak soleh. Atau Yuk, zaman edan. Orang menyebut dede sih yang meni jari C. Nah, Jari C. pan anjing menipi contoh. nah, tepatun Kamari jadi rumah papangi jeung Pak Haji. Damanan Pak Haji kerjaan saung potongan tagog anjing cenah kitu. Berarti anjing teh harap misalkan kalakuan jeung mangusna nagogna mah henteu. amit-amit. Punten ka ibu-ibu anu nuju ka kandungan ningali si Asarek India pun urang. pilih teman dia. Ayo urang mah lain kunanaon sok ingat sieun rek gerek dahar. Sarap Kamari mah malahan aya menyebutkeun cenah sia mah siga undur-undur. Oh, ayo nyebut gitu. Yen teuing aing mah teu siga beus, teu siga Perosa, teu siga mobil Avanza nya. Heeh. Geura dengekeun dina TV nu tabrakan Avanza, beus, Toronton. Heeh. Nya aing cenah sia mah siga pasaran, sok ngeuleuh sia pasaran tabrakan. Aing mah keneh pasaran. Bener. Tapi masalamet be awak. Ayo pan disebut undur-undur. Sok sia, sok nempo aya pandengaran. Kan euy, malah buku, Heeh, ngalah buku. malah monyet. Tara aya pandengaran nyebut rek malah undur-undur. Kan di urang ulur-ulur kamari beak. Cenah jang tambah anu boga penyakit gula. Jeung teuing eta mah aya manfaatna. Urang ge kapan ditanya kamari teh bepasya urang jeung mantri. Cenah ieu cenah geuning maneh cenah boga gula. Tong ngahina cek urang teh tri. Da urang 4 kali naik masak wae osok. Sing urangnya mah teu boga ge gula-gula wae mah urang ngebrak. Heeh. Gula banyak cenah 400. Urang mah 2.500 ge dijual. Gula naon ieu? Ieu mah penyakit gula. Mantri mah 400. Gula basah, gula kering. Enggak basah teh gula kering. Urang ge sore jeung tukang urut pasea. Pedah naon, ulah Urang sampai minta pasar. diurut. Sarua keur buburuh nu kitu gen. Sarua bae dur bubur. Ayo pang pasean. Urang minta diurut teh geus datang ka imah cek kana bitis bae cenah. Yo senangan wali sah urut. Botrok sia teh. Kok corekan Apa gimana? yang botrok? Panek make bisa urut. Ai kuduna nuwot atuh. Kalau kapan Maksudnya minyak paragi ngurut, lain minyak bedak. Oh, buah otakna kitu nya. Waya Ya, Kebuburan anak bulan. jumpa pasar mah duit jeung kantong rek belanja. Jumpa tempat olahraga make pakaian olahraga rek olahraga. Jumpa tempat kieu make pakaian kieu meureun mah oge rek milu hiburan. Hari Senin teh SNI sesuai nerima instruksi seni mah pendidikan penerangan hiburan. Pendidikan penerangan mageus loba madrasah pesantren itu ieu. Urang mah cokot gadis nu katilu we hiburan. Mantan cinta. Wah, beres. ini lagu nanti sablon. Kayak urang